kamari anu naroskeun mang cenah kumaha versi potongan pacul anu bakal satset dipakena tah ieu mah versi abi tapi nya tah jadi pacul anu ngeunaheun teh pokona mah minimal ditilik tina 3 gitunya. Hiji tingali heula si bahana geus yakin bahana ieu baja tah eta nomor kahiji nu diutamakeun. Nomor kaduana pala bahareupna geus saeu nya tuh pala bahareupna teh ieu teh kudu lancap gitu mun bisa mah sing seukeut we ciga arit oge teu naon kitu tah. Tuluy kudu lempeng nya lempeng huntuna teh gitu. Tah terus pala bah awakna nya seseg gitulah. Jadi henteu singkang oge gitu. Jadi lurus lah henteu kitu tah awakna teh. Jadi mun bisa mah ciga papan tapi tukang namanya gitulah geger jadi nate kuat nya. Tah contoh sepertikeun kieu nya tah ieu tapi ieu mah versi abi nya duka tah versi anu batur mah gitu. Tah kitu jadi meuli pacul teh tah tilih heula bahana tuluy enak potongan awakna teu singkang hareupna lancap kolot sipuhan jadi jeung seukeut oge tah eta kitulah.